Namana sinarian muatan teh wah wae euy. Royok. Urang kopi heula lieur aing mah euy. Ecan dahar ti isu tah. Ya atuh sakalian urang pamikeun sabun muka ka Bimimin kamari teh hiji ka urang. Ah. Stop. Ka Bimimin. Wah, hebat Bimimin euy pake sabun bodas tah. Heuk ke, kurang bari ngopi ah. Jik. Nah, pesakan we nya. Sinarian euy. Nyambung. Aya ngopi heula. Urang mah lamun teu ngopi teh sok ngebleng kana ukieu teh kadang mun ieu ge sok plang we teh kadeuleu. Nah, aing nya aya kali itu we bari nganter ke dieu nya. Heuh ka depoho ka Bimimin nya. Aya aing mah duit mah kalam we yok nah ulah di bekelan kalam aing mah. Sayang, anjing asli ngeblelean. Allahu Akbar. Anjing, patah aing teh kadola poe anjing. Sayang, Da si aya naon? Budak. sayang. Gitu tah. Rais ya tah kitu tah sia teh. Salah anjing. Aduh, aing euy. Si goblok na kosmu. Ya, tapi pindah lah. Bejakeun aya panumpang teh lain libur, ngopi lah. Itu pada teu guys. Si goblok nu dirasa. Apes meroyok euy. Nah, hapes. Ya, Bimina tutup. Sabun ge, ada yang dititipkeun ka tetangga bisi ieu tapaleun lah bawa deui kuing. Nah, kemana pen tadi ke buka? Eta sabun kumaha dicetek teh. Nah, dirasa memeta di sabun ka urang pan aing yang hiji. Bimimin, cek aing teh pan tadi ge isuk-isuk buka aing basa memeh narik teh ka dieu teh. Manehna teh buka terus ngopi heula. Allah. Ngan hiji kurang di bawah jam Bimin dulu aing mana kos kan. Sabun mah enggeus kebawa Bimimin tadi mah buka cek aing teh. Aduh, aing. Sabar umur mana? Geus ulah diperpanjang. Nah, tutup. Oh, masih teuing geus wae. Tutup. Ngomong anjing si bener geura anjing. Si mah budak anjing. Aduh aing baru ya. Aduh aing. Bodas natural soap. Ya, kayak tadi teh aing teh Bimimin teh pesan ieu bodas natural soap. Ieu teh jang naon mah royok ieu Ci teh. atuh meuli pamajikan maneh pamulikeun hiji mah. Ya. Weh, atuh aing mah bodas mah. Aing haya, atuh aing kula wajib pamajikan mah aing rada glowing saeutik glowing. Hah? Kawe teman. Duit nah goblok. Anjir.